Salah sahiji jalan anu ngahijikeun dua kecamatan nyaeta Kecamatan Cimaragas jeung Kecamatan Cidolog. Sababaraha minggu katukang aya kajadian jalan eta ambles ku alatan geserna taneuh anu dipake jalan. Jalan eta salah sahiji nu dipake ku masyarakat pikeun ningkatkeun ekonomi di dua kecamatan. Jalan ambles ayana di Dusun Cigupa, RT 18 RW 5, Desa Raksabaya, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Iya sapeng sasih mah langkung lah labil tanahna tos 4 kali kieuna tos 4 kali urug lah gitu kajan tanah 4 kali gitu terakhir ayeuna 4 kali nu ayeuna gitu aya ada yang ngontrol wungkul gitu teu aya anu ieu teu anu maripih model karena anak gitu di danusana duka iraha teu terang kacan aya ieuna henteu teu dibayar eta mah inisiatif anu gaduh mobil pada masihan mangga henteu mah teu sawios gitu. Aseueuran kita rencangan aya 10 urang, aya 8, aya 12 gitu gini. Duit ka wengi eta teh. Jam 12 wengi sok nyampe gitu. Seueur nu geubis gitu. Istri nu utamina mah motor. Harapan kanggo kapayuna abdi sebagai tim masyarakat Kecamatan Cimaragas jeung ka pemerintah setempat terutama Kabupaten Ciamis hoyong edang dosa secepatna lah gitu. Hoyong dialihkeun jalan teu yang kieu, ngeun kanu ieu hayang ka itu kanu daerah anu itu dekat Kadu. Hoyong dialihkeun lah gitu. Secepatna gitu lah. Anu dilaluhur sok mangga tah. Itu yang teh abdi mah mun mewakili Kecamatan Cimaragas.